Bro, kemana wae tuh? Aya wae urang mah di aya wae di lembur. Kawin aja. Nanya kawin wah kebogihan teu. Urang atuh teh. Pokona mah aya zaman ayeuna mah goreng patut sampai begitu. Hese. Rek sawewe sabaskom ge teu naon. Geus naon wae di kota teh. Aing di Jakarta. Wah. Duit mah kandal aslina. Meuli ubud atuh. Aya rokok mah aya. Tuh, mana beta aya rokok teh? Saya ngerokok. Enggak tuh duit. Enggak tuh. Ubud ngobrolnya ya. Oh iya. Nah, rokok lah. Piraku di kota duit loba udud nu kitu. Ye teh nikmat rokok kieu teh. Lain masalah tunggu duit, da saya mah beungar atuh. Kuduna Rek meuli rokok Marlboro sabos diborong. atuh nah lain Marlboro kada nu kieu. Heuh ieu mah tuh coba-coba we batur bako sebenarnya. Bako naon ieu? Ieu teh aya ngajaran urang teh nu kieu teh rencana tunggu duit. Ya gitu loba saya mah. Meuli ubud geus udud nu kieu saeutik deh. Loba tinggali ieu teh. Mahi setahun mah. Mana tuh? Sakna sih. Eta sok. Korek lain eta sok. Bukan eta heula sok-sok lah. Anjing eta kunaon aya korek? Aku korek atuh ke Oh, pan warung. Gampang ke warung. Tuh, udud kieu korek teu boga. Tumben ngajak ngari ngobrol. Naon? Betul urang teh. Rek kudu jujur mah teh. Sedih urang teh, sedih najan aya duit meloba anger we sedih mah da. Nah, Hese. jadi kunaon? Kuduna bagja hirup geus ngeunah kitu. Lain masalah seungeunah lain kitu lain. Mana mau nyaho urang teh sebenarnya Nah, rek dijodohkeun. jodohkeun. Jodohkeun. Jodohkeun jeung saha? Ya teuing kolot urang kana urang rek dijodohkeun. Ai tenan naon aya awena geulis mah pan urang teu apal ya awena nu mana teh. Oh, Tahun awena kita. Kalau juga angka 8 kumaha nah pokoknya. Tapi pernah nempo. Encan disebut umum. Ya kukolot dijodohkeun. Enak mun urang yang neangan da bisi kolot satu yuk kitu urang melieur teh. Enggak sih. Duit mah karasa kurang ge. Masalah nu kitu mah da masalah jodoh-jodohan mah jeung hate masalahna oge aslina. Ayeuna dijodohkeun awena urang jong kumaha amun kieu tah aing mun kitu mah sikat ku saya dihajar aslina. Cina yang ngomong tadi ngagele piraku kitu. Masa ketemu sosokan duduk kitu lah. Urang teh bisa ngalih sok bisa ngalinting oge. Kusut gitu. Itu bisa. Non, minjem non. Korek sing Ngejem korek mau udut mau korek iki mah kudu udut aya korek mah. Aya korek meloba. Mana itu mah sadus. Mana? Poho. Teu bawa atas aya eta mah. Lain alasan aslina da. Kala euy. Duit meloba yang ngajaran we di testing bako. Tuh. Cing mana tuh korek teh? Kumaha teh aku? Ayo. Bisa itu di Tuh, banyak gitu kan muka. Ketemu di kieu lah. Aku bisa. Kitchen dia. Coba duitnya. Tong iyalah tahun teh. Tong sasan-sasan yang ngerokok gampang nih saya mah. Kali-kali mah udut teh aya filteran tong kieu. Pan ieu cukuran ngajaran. Beureus kana beureun ge tikoro. Mana teh bener rek dijodohkeun ieu teh? Bener rek dijodohkeun. Urang can siap da teu apal awena. Kumaha? Teu apal ngaranna saha? Teu apal. Kalau urang Orang mana teh? urang karek balik ke Jakarta. Heeh. Karek balik. Assalamualaikum. Buka pantau. Ayah, udah mah ayah ke emak, ayah jang emak aslina. Manya Pas karek balik ke Jakarta langsung ditanya, "Maneh bapak rek dijodohkeun?" Cen anjis. Karek balik pisan cen ganti-ganti carana oge. Tapi euy, pireung urang mah nya
si awe teh madep. Ah cok mana yang madep dah teh. Canyau. Iya, pertama urang logikana. Heula Pak, cukup teh can siap. Lamun eta geulis dihajar bae. Lamun jong mah kantun ya, bapak di dinya ge moal mungkin ngajurkeun maneh jeung awe nu burik. Heuh tah apaleun atuh. Piraku sok ya budak juragan kieu di jodohkeun jeung kitu mah cuma tes kurupa. Heeh, urang ge da sebenarnya mampu itu da kakolot atuh da. Kolot mah kudu dihubur. Enak wanita ge pamulikeun cikur. Keula Pak, nya tong nyebutkeun keula ka kolot. Enak dijodohkeun urang bisa naon. Iya, ngomong-ngomongnya maneh balik di kota teh eta penyakit kesrek. Geus cager apa? Ai kesrek mah satik deui aslina. Geus dipariksa? Geus cenah. Kumaha? Urang mah euy jelema beungar tapi heuh kitu. Gering ge ka Jepang. Pindah kesrek? Heuh, urang ka Jepang. Ulin dah. Ya bari ulin lah. Bayi duit mah lupa saya mah. Ngan ulin di ditu sebagai gagaro mere datelnya. Aya Palangkakan teh. Kamana wae cenah Mang Jumat. Abi mah dirawat di Jepang surah kita. Kitu keun. Gaya cenah di Jepang. Abi mah di Jepang di rumah sakit. Urang digitukeun aslina serius. Enak model maneh di rumah sangsara, maneh mah paling penyakit naon hapur, romeheun. Urang mah duit mah loba aslina. Maneh hayang beunghar jeung urang. Hayang atuh. Bener. Hayang. Semenit 2 miliar dek. Kawin naon semenit dua. Tapi irung yang harap keluhur. Dek, Cuma hujan kumaha? paling ngerebek atuh bae. Dewa seeutik nyeun kenteng dina tarang. Sudi. Kan ngerasa ngerebek 2 miliar. Semenit benereng. Oh, tapi banget. Jadi gitu. Wah, eta mah. Punten. Mangga. Cis, bener teuing eta kulisna. Goran. Kita ka dieu. Goran nya. Sok rekam. Kulisna bener-bener teuing. Aduh. Dimas. Buru-buru ka dieu lah. Ieu anu panggil hujan. Aya ka dieu teh. Aya. Cis. Wah, itu. Wah, bener emang kena kembang desa bener. Neng gini neng. Tah di dia cuci. Cari di dia. Tak gitu. Ceketan. Aduh nih tutupan aja sih. Buan. Gompor atau iseng mah Murim. geuring. Kayak geus murim mah gegaskeun langsung. Kayak ketan. Rara kita cetik bae ya. Bae. Bae rara kita cetik. Bae. Neng nih tutupan wae. Ate yang meninggal. Tim neng. Buka tuh. Ate ya naon ngadroan abi isin. Jadi kieu nembe teh abdi teh di Iwarang usi akan Jumat. Iwarang nyaurat ning gitu. Soalnya ieu Kang Jumat cenah saurna tertarik kan ning. Nembe ngaliwat. Aduh. Bohai. Tadi dia. Nari teh gempur kita abi teh. Sok salah tingkah. Neng mah entos gaduh eta. Gaduh eta naon ari. Hapur. Emang mau isin tuh kan misalnya ngajak neng. Mutar ya amat teh isin da gampang penyakit dapur juga sok pula jadi cager. Ate orang mana nah tara ningali. Neng mah terterang si Ayu mah pira kesrek ge diobatan di Jepang. Alas ya. Tapi mah di Jepang di rumah sakit. Neng. Da Sekarang teh beberesi. Oh, itu aja sini. Da abi teh tos dijodohkeun ku abah. Ke orang mana? Orang ieu kene orang kampung. Bunda BOG si ayah emak udah dijodohkeun gitu. wah ieu mah boa maneh nya jeung si Dimas ieu teh boa rek dijodohkeun. Teuing atuh ai urang mah da nuturkeun si ayah. Luka da abi teh cek si abah teh cenah dijodohkeun teh sareng si Aju mah tapi duka mana Aju mah. Da geuleuh we abi mah ka si Aju mah teh. Boleh sek panonna teh geuleuh siga ucing kacing calang atuh da itu. Abi teh nya Coba hapuri geuleuh pisan.
bios neng di masalah dapur di sekolah aja ge cager. Iya. Ini sebenarnya teh ate resep kan ini. Tapi ya ini Korek oge ningali sama. iya leres ini mata nembe di orang tengaris orang di bawaan kan aya atuh di dieu. Aya di dieu. Hayang Oh, kaning. Nah, dia teh usaha jadi leungit we. Itu aja. Haris masalah jadi leungit. Kan nembe ge abi teh nyarios. Panggolan itu nyai bawaan kan nyari nah dia pas ada di dieu. Di sebelah AA. Aduh. Leumpeur itu. Kita Terang ke nama kedua bisunya dia pas bilang jadi hese di ubaran nanti udah serburu sama dokter nah, neng ada dijodohkan ya nyariosnya. iya Orang mana ini dijodohkan? ada orang kampung dia ini ngerti mah tarang ngali tapi suara orang Nges we ning dina Allah. Ama apartemen seueur. abi mah yang basuh bayar akan kenena ketika dituang Gampang. Jangankan baslubnya. Jangan kan apartemen. Baslub dua baskomo ke dibeli ku ama. Leres. Sugan kuat ke mural kan betul. nah terus kebang Nya neng terus kebar ya. Teh sebenarnya teh resep kan neng teh. Nya ge nembe ninggal teh Cinta pandangan pertama. tah gitu. Teh we di Jakarta. Di Jakarta teh terus pelarian jodoh tapi teh yang cocok. Jadi kena pas uwi di suguhan kieu nya. Nuhun. Tetap nya hoyong manyang lah sareng nya teh. sebenarnya neng teh aya dua Jualan oge. nuker deket teh Orang mana ya teh? orang di hiji masak feng shui hiji mah juragan beas tapi duka juragan beas teh nu mana dan ini mah aya si api kanyaan teh nyenak suli Sama Kang Jumat mah kamu kemana neng? Nuturkeun hati neng. Kamu neng resep ka jalan suling, tukang suling nyaman lah. Ai Kang Jumat mah ieu mah ngabeletuskeun teh bener gitu dina hate. Hate ka neng. Karena neng hoyong baslo, hoyong empe-empe mendoan dipanglikeun ku ama. aing mah kang mana Kemana ge aya aya naonna terus selanya neng mah bade ka warung heula di piurang abah di orang naon akhirnya geus obat atuh buat ateu saha nu ateu si abah oh siapa bonge paling gagas ari neng ada yang ngomong secara baik-baik aing neng gagas wae terus jeung motoresi neng mah kulanya Nya tuh. dek mamela bade ka warung mun ke upami pendak deui sareng tong isin nya ya paling di baledog ku abi dageun entong atuh mah nya ate resep ke neng teh mah nya di baledog ku neng ku baledog ku cinta aduh kemana-mana gitu aduh ampun dari kumaha ieu abi goper aduh Sikat we saya bisa kusikat teh kan ari baledog ku cinta ya lo aduh neng mah dewe nya mun neng ke upami penak tong isin sareng nya nya kade neng bade diantar ku teu kedah nah sorangan we neng eta edepnya. Good. Kurang teh buku resep. Kan Nyimas teh, tapi ngomongna tadi ngobrol teh mana lagi dijodohkeun. Jadi kieu nih mah. Mana urang tak buku hanya papir mana. Kieu Urang kurang naon coba duit aya. jeung sabar we. Ayeuna mah sebelum jalur kuning melengkung masih ada kesempatan buat nikung. Kalem. Lain masalah kesempatan si Neng mah hese. Kan biar kayak gini ngobrol guys. Nya Balado ku cinta balado ku cinta. Kuring kalah di dia teh pugu. Nya leres aya balado ku cinta mah tapi nyariosna si Neng udah dijodohkeun. Keun we lah. Jodoh. Enak abi udah si Neng kan abi udah dijodohkeun jadi bingung gitu mana kudu dijalani ku abi teh. Jalani we kan aya. Masa eta mah ke pandirian. Tinggal Kemana tuh? balik kah? Naon jadi masna kitu? Iya, Pak. Bae. Kope bae. Lebar ketang.
Tunggu jang urang beli deui loba duit. Cicing. Lah bensinan urang eta mah. Iya tuh. Tah. Minjem. Assalamualaikum. Salam.